ese lamun urang nyoritakeun bangsa jelema geus laluhur teu kaharti kuno bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggal efek jeung reaksi. Pada adu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat. Jadi geus teu kaharti okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya bin Malkan harti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat. Cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae. Keweueuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah ngadatang ka ruang lingkup syariat. Tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis, parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel di bolongan bae. Panteu kaharti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak. Ta eta mah pemikiran syariat datang ka dinya bae tapi Kangjeng Nabi Khadir mah lain datang ka dinya tuh deuleu di ujung. Tah kos kitu teh hese teh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khadir alaihis malga. Kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung aju mangi budak eta keur ulin datang dicekel bae dipeuncit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khadir. Beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Heuy, manya budak teu salah teu dosa dipaehan. Aduh kumaha ieu? Ruang lingkup syariat mah datang ka dinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khadir. Kumaha cara nyalametkeunna? Neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus balik ka dituna bakal jadi kafir maning paeh memeh balik. Salam. Teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak daripada kawin ka parawan maning karangda. Kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek. Lain legit kitu. Jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek. Oh iya geus teu kahartieun ku jelema. Eta Gus Dur lalakonna loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan ku ari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan nu buta dituturkeun. Kabeh kalar itu bae ku sabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah jan nu salah mah tukang beca. Sakit itu bahaya tamah tuh bebeja dek narik didorong-dorong sakit. Masya Allah karim ya Allah ya mual kaharti kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang eta
itu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa. Mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang. Ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula. Teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir. Ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut, sedangkan eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna. Ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan, aya wujudna mah wujud manusia bae, aya huluan aya leungeunnan. Pan aya hakikat manusia mah wallahu alam, ja hakikat manusia mah pandatang ka jati diri. Ternyata meureunnan mun urang ditempokkeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu mau, aya nu gajah, aya nu ora, ya minimal buaya lah. Bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah. Canu nyaho nya napang buayana. Gusti Allah teu urang teh teu jauh kana hakikat. Lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh jai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh. Urang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna mah wallahu a'lam. Meureun urang ge geus mung kaluar meureunna hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh hese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese. Urang mun nyaritakeun hikam hese jasa, menerapkeun supaya kaharti kana jantung ge hese. Lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah mustad jeung mustad ilaih, lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syekh atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna. Ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan ka Mekah. Mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i, segala toab, segala mah geus teu bereres paneta can ka Mekah panjana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten. Baturang teh tas papanganten bebeja anu aja kurang diceritakeun dia tuh moal akur. Sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng. Atuh moal bisa. Kajenting kumaha kumaha ge moal akur bae geus. Tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna. Urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus. Nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka ieu mah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan deui teh henteu ceuk nyana teh. Terus bae teh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleuy eueuh geus da geus tunggul bae aya nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya mun urang deuleuy yuk ngagejebur haba ka dinya moal geus sebab naon caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weudeuh asa diusapan bae
kurang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa aju diciwit ku jaret deui. Masya Allah pohara jasa. Andai kata kumanehanana ditampilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal angeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan maning diranteh apa ka ditu. Nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal angeus juta rasa aya di dinya kabeh. Kurang nyaritakeun zikir bakal rasana beda, nya maca Quran rasana beda, salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun. Salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah, kapanggih jeung afalna, kapanggih jeung sifatna, kapanggih jeung sagala rupa. Mantap keur salat eta senyum sorangan. Mantap besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae.